ieu urusan dunia. Jadi du paling pakai karesep ku munafik, ku kafir, ku musyrikin adalah dunia jeung anak. Jadi satu kebanggaan. Tapi Islam ulah sakadar jang ibadah ka Gusti Allah. Jang ibadah ka Gusti Allah naon kepentinganana jeung naon kemampuanana ulah dijadikeun satu kerinduan jeung keterkaitan. Urang butuh nadahar aya, urang butuh kendaraan aya, urang butuh ngabangun aya. Ye ih sia mah. Maksudna jang kebutuhan aya, jang berjuang aya, tapi ulah jadi satu kerinduan dunia. Ai kafir mah dunia teh jadi tumpuan jeung satu kerinduan. Urang mah segae tadi, hegae dagang, hegae bisnis, hegae, cuman jang syiar agama Allah lain jang dudun ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Henteu tani mah bahaya deui, dahar urang kumaha. Di Karawang misalnya areureun kabeh tani kunaon jacak ti uci ge cenah ulah tararani budak. Geus bae zalalikir ka Allah moal kuat 20 acan asana budak. Saminggu kuburan ngabaris ya. Atuh dahar bae lain berarti haju ulah tararani, lain haju ulah dararagang, lain haju ulah bisnis, dagang, tapi kerinduanana ka akhirat demi luhurna syiar. Nah, bedana seetik. Urang mah rindu dunia teh. Hirup di dunia, butuh dunia, rindu karena dunia, eta nu salah. Urang hirup di dunia, butuh dunia, tapi rinduna ka akhirat, eta nu bener. Dah, nu bantak di dia dijelaskeun. Wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum. Ulah rek ngaherankeun, nganehkeun, ngajibkeun ka anjeun Muhammad amwaluhum. Harta-harta para munafikin jeung anak-anak para munafikin. Neuleuh harta anu bergelimang glomor, neuleuh anak anu sakitu sararuksesna. Ulah ngajadikeun ajib ka anjeun Muhammad lantaran Allah mere harta jeung mere anak teh horenganan boga harapan. Naon? Innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha. Henteu aya lian Allah boga karep ka para munafikin teh horenganan deuk nyiksa di dunia ku harta jeung ku anak. Bahkan watazaku anfusuhum melayang nyawana wahum kafirun dalam keadaan kafir. Naudzubillah min ya. Disungkun ku Gusti Allah pabrik nu encek kabeh. Disungkun ku Gusti Allah tuh anak anu berhasil boga toko, boga perusahaan, anak encek kabeh. Disungkun ku Gusti Allah. Maksudna naon? Horenganan boga maksud emang manehanana mah surgana teh di dunia. Horenganan ku Gusti Allah dek disiksa. Heulanan sepintas mah siga senang. Horenganan. Siksa terjadi. Mobil manehanana baby ben Mercedes hebat. Geleung awak sehat, duit gablek, mobil sakitu hebatna, dek disiksa mah ku Gusti Allah gampang. Di tol tabrakan beruntun dadadadadadan. Geus mikirnya mobil mewah aing rusak. Haju awak siga senang orenganan. Manehanana mobil nu mewah. Nges lain sekedar Mercy, lain sekedar Lexus, tapi boga mobil Rolls Royce dan lain sebagainya mewah. Awewe nu mana be kawinnya na hiji awe. Geus eueuh deui nu ngelehkeun. Geulis teh jadi cedaan pan awe urang mah geulis ge buka bahaw. Urut cenang ambal aya. Dibuka jilbab pitak malulu. Eta kan teugelis ngaranna Imam Hulus, pitakan, nanaonan, urang mah aya mulus, hulu, pitak, ieu cedaan, doton 2 cm. Pan teu bagus deui bae. Nah, eueuh teu nyaho budak-budak ka doton.
Nah iya kan gelis teh. Nah ngaranna ge dunia sebulan 2 bulan 3 bulan tat kabur dibawa batur ku batur. Dibawa kabur ku batur. Henteu kumaha kurang kumaha fasilitas aya lain sebagainya atuh manusia ngaranna ge. Aya deui nu resepkeun ka mana dibawa ku nyana akan jadi siksa. Jadi siksa geus harta kadang rusak jadi siksa, pemajikan jadi siksa. Nah, ieu kan cara disiksa. Deuk disiksa emang ku Gusti Allah. Bahkan jelema nyokot duit di urang teh sabaraha triliun. Teu berhasil ngagolangkeun danana. Masuk penjara sigana wungkul. Sabaraha nu di penjara ku ari lamun hayang nyahotan nu nyerian pabrik. Anu geus harese ka ditu pabrik pindah ke Vietnam, pindah deui ka urang, ternyata teu kaputer masuk penjara. Nu balik ka Korea, nu balik ka Cina. Sigana hungkul padahal mah siksa. Ieu tah cek Gusti Allah innama yuridullahu yu'adzibahum biha fid dunya di dunia ge. Deres di dunia doang mah tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Coplok rohna kafir di dunia na riweuh di akhiratna dikulub dipanggang saneng-nengna. Naudzubillah min dzalik. Urang makan ku ada serba pas-pasan orang. Pamajikan nanya ka ada kawan ngaji, boga ongkosna. Ye, encan aya. Ye, atuh itu boga ongkos mah ulah ngaji kan teu gaji bae. Ye, aya ge dikulai ye, sekian teh ongkos ya tah. Ya bener sih adena ge aya keneh heuh. Tapi ieu sabalikna mah teu aya. Engke lah milu ka batur. Urang sedih ngadengena ge. Bisa sabalik doang ka dieu ti Belaraja deuk balik mah ka ditu can boga ongkos. Dek neangan ojek kudu dibayar babaturan sugan prak babaturan boncengan kabeh tinggal kieu bae nya tah eta kan urang sedih tah sedih ge urang mah biasa tapi diganjar kan teu pamajikan ya teu geulis pamajikan urang nu matak ditinggalkeunna tenang ge siapa gana ninggalkeun pamajikan teu tenang amat sanu hayangeun pendek kayak dinyana hidung kayak dinyana bek kayak dinyana siapa jangsa gitu mah pinter sugi tapi kok kawin kado kos gitu lah mal kebal di dunia make widadari di ditu urang makan kos gitu tah sebenarnya mah teu laku kanu suk kanu geulis ngan ngadalil bae ulah jawabeun teuing tapi nu jelas mah urang mah loba senang urang mah sebab pikiranana dibagi dunia na seetik tapi ke akhirat tapi munafik dunia dan dunia urang mah lamun leungit motor ya sadat aduh motor leungit beja bae lah kaki kiai motor leungit geus nu leungit mah sugan ya didoakeun supaya balik den teu balik deui eulah ja kiai geus aya takdir ih nyana-nyana keneh nu ngajawab takdir meureun cak urang teh pinter sia tuh dengan kaing tapi kan hebatan berarti coba munafik lamun leungit ngalang layung ngana pusik kafir lamun leungit dunia be saperak ngalang layung eta tapi Islam teh leungit motor waduh leungit geus pan si leungit motor si kuari seserian we lah tuh takdir ti Gusti Allah atuh geus takdir moal bisa dipungkir beres geus ge aing mah meuli deui boga duit mah beres geus tetep nu aing sakali nu aing ke tagihkeun di akhirat pada eta ngeunaheun kadengen aku urang bebas tetep ai salat mah kainget keneh encan pas-pasan tah ieu harta teh ulah jadi keajaiban ka anjeun ieu teh ka kanjeun ngajing mah da geus henteu peda neuleuh munafik glamor mewah luar biasa pakaianana mewah kendaraanna mewah ibadahna mewah ulah jadi keajaiban sebab jadi siksa sama di dunia ngolos nyawa na kafir urang kuari kos gitu ulah tergiur ku harta seorang waliullah seorang jelema anu suluk ibadah ka Gusti Allah tapi encan usul bae setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun ke 10 tahun ieu mun cara norekat mah norekat tapi can dibere lazat ibadah teh can ngeunaheun ibadah panu dimaksud teh ngeunaheun hayang nyaho derajat kurang luhur jeung teu luhur teu kudu nanya ka batur mun dibacakeun hikamna merendanan sohor teh teu kudu ieu mah deuleuh bae rarasaan urang ngeunaheun teu ibadah sakitu bae teu kudu dibacakeun hikamna nah rarasaan urang teh giat teu ibadah lamun urang ketika ibadah giat perasaan ngeunah geus boga derajat
henteu kudu nanya ka batur tentu, henteu kudu hayang nyaho. Urang sorangan nu nyaho. Lamun urang giat ketika ngadenge suara azan teh hayang gegeraan ka masjid berjamaah. Ketika urang salat aya satu kenikmatan. Udang si peuting teh nikmat ngarasakeun tahajud teh kudu nanya ka batur. Eta jawabanana bahwa urang boga derajat. Ketika urang di imam Allahu akbar ngadenge azan neuleuh jam. Asana cikeneh mah salat. Ieu geus so asar deui bak salah tah henteu tah sih. Tah ngomong kos kitu berarti kan geus letoy teh letoy. Enggak sawa derajat teh kos kitu garana. Tah haju bae geus. Ya di kamarana berjamaah bejakeun aing leuleus gitu. Nges, itu bukan derajat berarti dah. Haju salat Allahu akbar. Naon anu aya di benak hati urang, didinya derajat urang. Ketika urang peuting hudang jam 2 lain haju tahajud tapi urang puyang dibere ku Allah. Allah nu mere tapi sababna makan urang. Merendahareun pikiran deuleu denge eta kan sababna. Obrol-obrol. Henteu disteril ku urang. Anak henteu disteril berarti kan hudang lagi leng. Urang nanya ka diri urang kulon mana kulon. Kaler mana nyana sorangan teh jauh kaler kidul. Wah, ieu budak lamun harita we perang pageulana ka tembakna. Ayo teh jauh kaler kidul tak eta derajat urang datang ka mana? Henteu kudu dibacakeun. Boba jasa keterangan Tuan Syekh Abdul Qadir, Ibnu Athilah dan lain sebagainya. Tanya diri urang, giat henteu? Dia cenah kiai ngaji poe minggu mah jak kula giat. Endek ngaji apa deuk nguduk? Tanya ka diri sia. Ye cenah kula deuk ngaji bohong sia, boga perjanjian-perjanjian. Ye emang aing teh nyaho. Ya HP-na gitu menang kanyahoan ku pamajikan goblok. Rahasia cak cenah ieu mah. Tah eta kan. Ieu tah. Hayu tanya ka diri urang. Nah, kuari aya deuk nyaritakeun tadi tah. Guguru toriko ge 10 tahun sugan aya geser henteu. Sugan aya lazat, sugan aya nikmat ibadah henteu. Tasbih mah tasbih geus ganti sabaraha meureun. Sugan nu ieu, sugan nu ieu, sugan nu atuh lain tasbihna. Kolbu ja tasbihna mah kitu-kitu keneh. Malah mah tinu leutik datang ka nu gede datang coba nu buada jasa. Ya berat bae cak tasbih teh datang ka pararga tasbih. Ya teu ngeunaheun gede bae. Ganti geus lain tasbih kayu geus kunaon ieu? Make tasbih paranting hitungan karung, trek. Cek nya mah tasbih meureun teh bohoy, paranting hitungan beas. Sat. Pake nasbih ku urang, kocrek. Kanyahoan ku urang Tanjung Priuk mah diseungseurikeun we. Tah paranting hitungan barang 1 2 3. Oh iya. Urang pake nasbih, kocrek. Tah, ieu geus gunta ganti tasbih dan lain sebagainya can ngeunaheun keneh bae. Bebeja lah ka guruna. Abdi teh geus 10 tahun ieu teh. Norekat, mencarak norekat tapi can dibere ngeunaheun, tampilin ku guruna. Guru tarekat mah kos kitu mentak sahapi muridina jeung sahapi gurueunana. Tampilin jeger bae. Padahal mah guruna ngora, muridna mah kolot kiai, ditampilin bae. Jeger. Ye pancana jeger. Aduh. Maksudnya kunaon? Apa urang ge lamun magahan budak ngaji. Haju teu bisa-bisa teh naon ngaranna? Nu teu bisa-bisa teh naon ngaranna? Belet. Teu bisa-bisa teh belet cak urang Garut, cak urang. Sebel amat si budak teu bisa-bisa. Kan kurang pakai panggil teh cepret sia, sebel jasa sia cepret. Tarekat ge sarua. Cenah kiai mah jager. Sia sebel amat sih. Zikir nu bener geus cek ini zikir terus bae kurang bae datang ka peak tasbih pargat. Tapi teh ngeunaheun kan ngeunaheun zikir teh lamun geus jadi mah norekat teh ngeunaheun. Ngan ngeunah eta mah kan teu bisa dicaritakeun ngeunaheun bae geus kasimpulanna mah nikmat maca Quran ngeunaheun, maca sholawat nikmat. Sebab mun cara nyambung mah nyambung frekuensina ngeunaheun tembus. Teh urang ge kan lamun masang wahweh tembus kan ngeunaheun. Tuh sia mah seri jeung pemain kabeh. Tah ieu ngeunaheun tembus. Ieu teh daek tembus-tembus. Sia zarah ka kuburan anu laporan deui ka aing. Kitu tarekatna.
sebab daun kadang-kadang aya nasihat ti nu paeh teh kan bisa nganasehatan deh maknya cenah kiai nu paeh bisa nganasehatan Wahabi Muhammadiyah teu percaya urang mah percaya coba ge cara sesuai jeung petunjuk guru menang saminggu lapar kumaha aya petunjuk hating tampiling deh ceker makanya kolot guruna mah ora cak murid teh aing ieu lain dituduhkeun ditampili ih guru waduh parah tuh kuduna aing tuduhkeun kok ditampilin si aing tah mulai geus jana teh gerokeun kadi sia suzon ka aing hampura lain suzon ya nyahoeun tah guru torekat mah kos kitu teh nyahoeun teu sagala ka aing segala nampilin segala sia anu bener ganti kuburan ganti jarah ka kuburan anu ada aing titah ka kuburan deui aing lain dituduhkeun titah jarah heran aing itu kos kitu tarekat zarah deui geus saminggu dirinya tanya deui aya alamat henteu aya tampiling jege geus nemah cak nya aing tampiling tah naon geus tah aing yang geus kolot paeh ditampiling aing Anis ya sakali ya zarah deui sia ka tu kitu Abdullah Salam Al-Basis nu kamari zarah di Maroko zarah tah lamun zarah kadinya mah kudu mandi heula 7 kali minimal sekali dan 7 sumur atau di hujanan geus kitu beta mah waliullah kutub wali guruna Imam Abu Hasan Asyadzili langsung nyana zarah kadinya berarti kan ieu mah belah dieu si murid mah belah dieu aya Abu Salam Al-Basis mah kan belah dieu itu guruna itu awanon Imam Asyadzili nyana zarah bebeja mama abdi teh ieu teh dititah ku guru abdi guruna mangora tapi na galak iya lamun teu hasil deui bae abdi tampilingnya katilu kali berarti bebe jatanya tah mari ngomong abdi zarah pertama tadi kudu dicaritakeun makam-makam nu kahiji kadua nama padahal aya zarah ka anu saminggu tanya aya naon eueuh tampiling zarah kadua kali petunjuk ka anu tampiling ieu mah terakhir lamun ieu datang ka teu dibere deui ya meureunnan beheung eueuh bebe langsung jana dirinya ziarah teh meujeunna sapeuting 2 ka 3 peuting aya sa alamat dibere tah istaiz billah min syarrid dunya istaqbalatska wastadbaratska tah aya alamat Masya Allah sakitu teh alamatna tah geus beres turun kana ti gunung ngarenung istaiz billah ngalindung anjeun ka Allah min syarri dunya tina gorengna dunya istaqbalatska nu ngahareup ka anjeun wastadbar ka nu mundur ti anjeun wa anfaqtaha khalaqtaha anu ku anjeun dibikeun jeung nu ku anjeun diteundeun eta teh lindung ku anjeun ka Gusti Allah dunia teh goreng kadedegeun ba istaiz billah min syarri dunya istaqbalatska wastadbarat memeh datang ka guru nyana ngabersihan heula perasaan oh ieu berarti anu ngahalangan ka aing dunia Gusti abdi teh ngalindung ka Gusti salila ieu mah abdi teh ngalindung ti setan bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim ternyata horenganan dunia teh kudu ngalindung ka Gusti a'udzubika ya Allah min syarri dunya istaqbalatni wastadbarat abdi ngalindung Gusti ka Gusti tina gorengna dunia anu ngahareup ka abdi anu indi ti abdi nu dibikeun ku abdi nu aya di imah abdi Gusti abdi ngalindung tina gorengna dunia bere abdi Gusti rasa teresep kana dunia abdi berlindung ka Gusti moal waka ngahareup abdi ka guru abdi besi ditampiling deui abdi lamun Gusti can mere ka abdi
mulainya lantaran beneran tadi 10 tahun perjalanan anak aja mentana ka Gusti Allah tegah peuting tereh urang geus kuaring bae coba ge tah coba ge eta nu tadi teh praktekkeun tengah peuting ya Allah ya Rabbi sakumaha anu dicaritakeun ku Kangjeng ku guru abdi pangajian abdi coba Gusti bere ulah resep kana dunia keur mah teu boga abdi teh Gusti atuh geus tiis bakalna tinggal pemajikan bae kapan beuki tiis bae nah ngadoa emang ngadoa aku mah ulah resep kana dunia ai kula moal diurusan sapodo sia ge ka atuh kakak kuat ge ai kula ai anak kakak gede hulu ke sia bae nu ka pabrik aing mendeuk ibadah bae tah salah tah goblok tah salah tol lainnya nanya kelantas bae di masjid ai pemajikan watu sagala dagang ieu dagang itu salah eta kos kitu ulah noreka teh geus dagang aing can kuat dagang. Ah ieu langsung nyana lulus. Dibere ku Gusti Allah pas seakan-akan hirup nyorangan di tengah-tengah kehidupan manusia nyana asa beda. Di tengah-tengah dunia nyana padahal sugih nyana boga tapi kuari geus misah tina dunia. Percis kos lauk nu aya di laut sanajan asin teu kabawa asin. Urang kuari hirup di dunia tapi teu kabawa ku dunia tawali. Kos kitu tah geus mah nah datang nya ka guruna assalamualaikum dipeluk ku guruna geus coba kuari sia ibadah nu bener coba zikir nu bener coba salat nu bener mulai nya salat Allahu akbar ngeunah maca Quran ngeunah maca sholawat zikir makomo masyaallah horeng gangguan nama dunia. Ini mantak urang ngaco bae ge salat ngaco bae dunia dan dunia. Komo urang nya keur mah dagang teu pati laku. Pamajikan marah bae. Datang ka dieu koprak geus beak 5 poe kamari ge. Baro teu kumaha urang salat ngeunah-ngeunahna Allahu akbar nu kadeuleu manyun pamajikan. Eta kan dunia jeung makhluk. Iraha dek benerna urang. Nah iyalah begitu manehana lepas tina ulah ge lain ulah boga tapi ulah rindu ulah ge lain ulah boga tapi ulah patali boga urusan Allah tapi rindu urusan urang boga urusan Allah teu boga urusan Allah tapi patali kana dunia urusan urang ikhtiarna nah iyalah ku urang disingrai-singrai nah lamun geus eueuh di jero hate ngeunah Allahu akbar ngeunah ngaji ngeunaheun maca Quran ngeunaheun babacaan naon bae kadang-kadang maca kitab ge nu ku urang dianggap hese teh ternyata eueuh duniaana masyaallah nu kamari teu kaharti teh poe ieu leuwih teu kaharti jadi kaharti pokona loba hal-hal anu aneh kayak gede urang teh di kamari mah ieu teu resep maca ieu kejadian resep kamari mah maca Quran teh sajus teh ngarasa angel kok ieu mah ngarasa cepet atawa kok indah amat eta bukan perasaan urang sorangan nu kamari ieu kitab teu kaharti ku barang dibuka ku jadi kaharti ku sebab naon eueuh hijab nu ngahalangan teh dunia nafsu setan tah ieu nu mendak wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Berusaha coba urang ulah ajib terhadap dunia, terhadap harta, terhadap anak. Mun dicaritakeun mah ye, mun dicaritakeun aya sabaraha ahli Allah nu teu ngurusan anak, anak-anakna terbengkalai. Tapi janana mah jadi wali Allah, tapi diincu aya. Aya sababaraha wali Allah teu kudu dicaritakeun, anak teu diurusan tapi kulantaran meureun tulisanana bakal aya nu jadi kiai, aya jadi kiai. Ngan bapak geus teu gurusan bae geus ka anak. Sieun ku ayat ieu wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Anak disabodokeun kumaha sia bae, aing bae. Allah nu ngatur. Tuh, tapi kelantaran tulisanana ada jadi kiai, jadi kiai. Tulisanana si sudager, jadi sudager. Itu diurusan ku kolot. Aya nu diurusan, titah mondok, titah ieu tapi tetep bae jadi bajingan. Iya, lihat iya mah urusan anak lain urusan pengurusan jeung lain pengurusan.
ulah ajib, ulah heran, ulah jadi tumpuan, ulah jadi kerinduan. Wala tujib ka amwaluhum. Urang mah kuari ngaji bae ge, ngaji nu di tangan dunia. Ka mana malam ieu? Ka anu jauh ge gede amplopna. Urusanana amwal kan, lain deuk dakwah. Tuh kan? Ieu pondok jadi bagus ieu ye. Di yayasan ge. Maksudna naon? Lumayan administrasina gede. Kan? Lain deuk ka Allah urang mah deuk kana dunia. Ceramah urusan anak amwal, nyin pondok pesantren urusan amwal, nyin majelis taklim amwal, nyin organisasi amwal. Sedengkeun ieu wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu wa yu'adzibahum. Kafir mah munafik mah nyana bertumpuan kana dunia, disiksa sebenarnya mah nyana tersiksa ku dunia. Emang henteu tersiksa lah, bahagiana jeung bungah nama sabaraha menit mun sarak menit mah sabaraha jam, tapi riweuhna pohara. Iya dunia kesakedeung deui coplok roh dalam keayaan kafir. Di dunia tersiksa ku duniana, di akhirat dikulub abadal abidin. Naudzubillah min. Mudah-mudahan urang gabehan disalamatkeun ku Gusti Allah tina cinta dunia, tina terlalu cinta terhadap anak, sehingga urang disalamatkeun ku Gusti Allah, dibere mantep keyakinan urang ka Gusti Allah. Maut mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah husnul khotimah.